أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم awalam yanzuru fi malakutis samawati wal abe mane tunduk ka penciptana nang sangeun langit sabar lapis langit aya matahari aya bulan aya bintang matahari di langit sabaraha bulan di langit sabaraha dan bintang-bintang tersebut di langit sabaraha. Lamun urang nyaritakeun sapoe-poena aya malaikat anu ngageugeuh saminggu-samingguna aya malaikat nu ngageugeuh wari tanggal 1 Muharram malaikatna saha ieu teh dap minggu ieu saha bulan ieu saha di taun ieu saha rajana malaikat anu ngageugeuhna per jam-jamna diketahui ku malaikat perjalanan matahari dan bulan mantak urang lamun deuk nyeun wapak poe naon ieu wapak naon ieu neukna wapak bab mahbubah pelet berarti kan urang kudu neangan bintang Zahra jam sabaraha munculna bintang Zahra poe ieu jam sakean moal bejakeun sapoe kan tahulis ku sia kudu pamit heula urang ka malaikat rajana nu sataun ieu di bulan ieu jeung di minggu ieu jeung di poe ieu pamit lah mohon abdi erek ngadamel ieu ka malaikat nu itu ngaranna aya nu bulan ieu ngaranna aya malaikat na ngaranna aya minggu ieu poe ieu nu ngageugeuh malaikat na ngaran eta urang minta abdi bade ngadamel ieu nyuhunkeun sebab nyana nu ngajagaanana geus lapor tah ka nu boga kaum sahibul wilayah ngaranna lain kudu disogok ku kieu lain emangna urang meja ieu sakean meja ieu sakean meja ieu sakean beuh boro-boro birokrasina naon haji bae ge meja ieu sakean hancurna Indonesia kos kitu haji bae ge atuh nu kumaha gitu nah malaikat mah lain lapor dengan cara tata cara bacalah ieu engke nyana nyaho bacalah ieu engke nyana nyaho oh berarti urang mangga cek malaikat teh dah ditulis ku urang bintang Zahrona tah poe ieu teh jam sabaraha munculna didinya lah mulai nulisna set jadikeun wapak pake ku Haji Pendi beuh diudag-udag ujian ku awewe diudag-udag mawa parang awas ya ayo ada kemana ya ha sia cak aja pede lain laku aing jadi kos kieu laporan ka kula cai kan ieu salah teh tah mah watek mah ngaji geus bisa teh mah pake kablu ku jelema watek jadi geus moal bisa diwapakan tah makanya awalam yanzur apakah teu pernah neuleuh naon atuh teh mikir ahli Mekah teh dadaka bangkawarah Masya Allah karim kitu kene bumi wal ardh farashna Masya Allah diamparkeun ku Gusti Allah nu kanyahoan ku urang aya 5 benua Asia Amerika Afrika Australia Eropa Masya Allah ieu nagara pohara jasa pikir atuh tapakuran nang sanyeun eta nagara urang mah kuari lain nyieun kuari mah aya laut urung lain nyieun tah bakos kitu mah di urung da geus di laut-laut deui laut keneh tah ieu basmi urung urang gunung diratakeun laut diurung asal geus kos kitu tunggu kehancuran negara paku bumi zahir gunung paku bumi secara zahir gunung nomor kedua tangkal kayu nomor katilu wahangan eta paku bumi secara batin adalah wali Allah para solihin eta adalah paku bumi aya paku bumi secara zahir doang
oh paku bumi secara batin rungkad kajen kumaha kenyang rungkad bae rungkad Garut eta kapan pegunungan masa sih aya tsunami di gunung urang nyaritakeun tsunami Aceh ka harti urang lamun nyaritakeun tsunami Pangandaran ka harti lantaran bisa diteliti oh ieu teh belah bumi loh sadaek-daek sia terjadilah tsunami hek sadaek-daek sia cak Allah waing Garut disunamikeun ngomong naon sia ayo teliti ku sia hujan teu sabaraha gede nyarinci 2 poe 2 peting di Garut lain pemandangan awal lain anyar terbiasa di Garut aju sakitu hujan leutik tapi cai gede cai menang ti mana ngaborolo menang ti mana teh cai awalnya jam 9 jam 10 aya suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu cak urang ditu kadengena belah dieu kumaha teh suara speaker dulur sakedeung deui bakal aya banjir sing harade keluar nyana banjir di mana cak nyana ya hujan ge leutik asup deui ka jero eta suara speaker cak urang dieu kadengena belah ditu cak urang belah ditu kadengena belah dieu tapi teh suara aya ditu aya di dieu aya dulur sakedeung deui bakal banjir kalaluar cenah ge kolot-kolot mah komo cenah ye banjir ti mana jang ngerelek ieu Cimanuk lah moal banjir rasup deui es dana tenang sampai banjir murudul cai ti mana maha kawasa Allah tapakuran gerage lantaran naon lantaran pakuna meureun indit pakuna diceplokeun indit sing hade paku secara zahir aya paku secara batin paku zahir dirarusak gunung dirusak tangkal kayu ditebangan wahangan dipersempit eta paku bumi nu geus kitu ngaran paku bumi zahir bae geus dirusak paku bumi batin rarusak wari ieu nu paling dahsyat paku bumi batin anu penting batur mahararuda heres dana mahuda neuleuh alam napakuran makhluk anu nyambung ka Gusti Allah terus per detik per menitna eta lah paku bumi secara zahir secara batin mana ku ari pakuna aya udang ti peuting neuleuh bola kiai neuleuh bola kiai tak jam 12 saha abdi ye sia gede ye berjamaah di dieu kiai kan berjamaah nonton bola goblok di lembur sia eta pos kitu ya Allah awalam yazuru fi malakutis samawati keanehan manusia jeung kagoblogan manusia cak Imam Ghazali lamun aya jelema diajak ka imah nu sugih lamun aya jelema diajak ka imah pejabat tinggi nyana tercengang neuleuh bangunanna beuh eta bangunanku gede beuh eta bangunanku indah beuh eta bangunanku antik tihangna genang niru di mana masyaallah jandelana potongan mana ieu modelna menang ti mana bo eta naon kitu ngaranna marmerna menang meuli ti mana dihias di sisina make hiasan-hiasan anu luar biasa geus puguh patamanan mah masyaallah sing kerelek cai aya laukan di dinya teh nyiptakeun gunung-gunung jeung leuweung-leuweung pohara jelema kampung jelema susah dibawa ka imah nu sugih dongeng nage moal anggeus sataun moal anggeus sataun nya bawa aing diajak ka imah pejabat aing gimana dongeng aya kiai di imah diajak ka imah atut bae dongengna teh anggeus sabulan emang aing teh nyaho teh nyaho moal nyeleuk ka dia aing aya tahu diajak ka imah atut dongeng eta anggeus sabulan bo eta imah bo eta pelataran bo eta taman bo eta bae sabulan teh geus kakara ka imah Ratu Kaus ya Masya Allah
diajak deh ka imah menteri pohara encan ka imah presiden geus gideg-gideg nyana kiai bae ge dongengna teh angga sabulan diajak anu sugih encan nyaritakeun soal mobilna mobil carry aya mobil angkot aya mobil kijang aya Fortuner ambalaya teh dianggap mobil kudu sugih mana kos kitu nu dianggap sugih teh ti mimiti BMW kemudian Mercy Baby Ben kemudian Lexus kemudian kabelah ditu na mobil anu urang teu nyaho ngaranna tutur mah teu nyaho bangsa Ferrari urang mah nyaho ngaran teu nyaho rupa atuh urang lamun naik mobil geus set mobil jore amat panjang puguh eta nu mahal mobil jore amat potonganna ceknya mahal non gitu kos kitu amat teu ngeunaheun teh mah kos kitu jore eta nu mahal sia mah teu nyaho aduh boro-boro jeung batur jeung si eta ge kula leuleumpangan teu nyaho naonnya atuh kan kulana bae api-api kula ge biasa bae maksudna sarua teu nyaho lah urang lamun liwat teh ka Bandung aya sabaraha eta mobil kitu termewah di Indonesia paling manggih hiji paling manggih dua masyaallah kari eta mobil-mobil mewah dongengna ge dongengna bo di imah anu mobilna imahna pelataranana dan lain-lain seperti angge sabulan kagoblogan urang teh neuleuh imah nu sugih neuleuh imah pejabat neuleuh kakayaan pejabat neuleuh kakayaan nu sugih dongeng teh anggeus sataun komo sabulan teh anggeus ai ciptaan Allah langit nu eueuh tihangan teu pernah didongeng-dongeng goblok ai ciptaan Allah langit aya panon poean teu pernah didongeng-dongeng kaanehanana bulan teu pernah didongeng-dongeng bintang teu pernah didongeng-dongeng bumi nu sakieu ngamparna teu pernah didongeng-dongeng cuaca nu sakieu berbeda-bedana urang di Tangerang lompat ka Bogor rada beda cuaca setik lompat deui ka Cianjur rada beda deui setik lompat deui ka Bandung rada beda deui setik urang ka Pangalengan ka ditu rada beda deui cuacana naik ka Garut urang beda deui ka Cikajang lain deui ka Samarang lain deui ka Pamengpeuk ka ditu lain deui emang Pamengpeuk di mana tuh tungtung dunia Pamengpeuk di Garut aya Pamengpeuk lain deui cuacana tinggal ngagejeburkeun maneh bae ka ditu lain deui ieu keur carita di Indonesia urang nyaba kuari nyaba urang ka Uzbekistan lain deui tiris nyaba ka Iran usim tiris da salju lain deui nyaba urang ka Baghdad nyaba ka Yordania beda-beda nang nyiptakeun sako teu pernah didongeng-dongeng di jero hate minimal maha kawasa Allah asup ka imah atut kiai dongeng kabeh tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang kiai goblok kiai tolol tuh siang bangun hari leka deka ulah tuh Masya Allah hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah berkat tafakurnya anak indah sieun cinta khawatir pinuh di jero hate tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di diri maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun sebab lawan nyana nu nyiptakeun urang nyana nu nyiptakeun langit nyana nu nyiptakeun bumi nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat dihayang-hayang urang hirup wayah payah-payah bae diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae diembung-embung urang payah wayah payah mah payah bae diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae Allah horeng secara mutlak nu ngatur teu pernah ku anjeun ditaliti difikir ditafakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai' jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun teu pernah dinazru teu pernah dipikir dengan hati tuh gunung khalaqallah
tuh laut khalaqallah tuh binatang ti mimiti reungit nu leutik tumbak nu leutik sireum nu leutik datang ka cangkas nu rada gede datang ka siraru nu rada gede naik datang ka manuk peking maninin rada gede naik deui ka manuk toet anu toedan naik deui ka manuk jaket rok naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta naik deui terus teu pernah ditapakuran kurang Masya Allah ciptaan Allah atuh teu kumaha tapakur mantagna bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut. Aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Oh iya mah usim rajungan nah nyokot dari itu kotek tangat jual oh iya mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring dat cumi Masya Allah aju aya tanda-tanda na deui lantaran di jero laut ya horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin lamun nu teh nyaon pugu lauk di ditu urang mancing di dieu pan blon eta batur mah menang deui nya mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan atuh teh nyaho lebah atuh di laut ge sarua bae aya jalana oh keur ka dari itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut maha kawasa Allah maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mahi sabulan atuh mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu kunaon si kadar itu laukna aya di ditu teu angger sebab kumaha angin Masya Allah kari kos kitulah tapakuran geura tapakuran awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai tafakuran lamun ahli Mekah Yahudi musyrikin kufar Mekah napakuran penciptaan langit penciptaan bumi niscaya bakal nyaho nu ciptakeun anak pasti Allah lamun geus percaya nu ciptakeun anak Allah mutus Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul nyana bakal iman rasul dibere mujizat dibere Al-Qur'an bakal iman kulantaran nyana teu napakuran eta teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul teu percaya Quran sebagai mujizat kafir saneng nyin kapal nyin Apollo bisa tapi teu nyahoeun ka pencipta nu asli muliaan urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu tapi nyaho ka pangeran ini bala-bala buatan si eta atah tapi nyahoeun ka pangeran nyana geus kulantaran nyaho ka pangeran emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun sedap asana kana hate jahe Masya Allah ngeunaheun ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun kurang dahar disuguhan ku pamajikan beuh asin amat bebeja ka pamajikan ieu mah uyahna asli meureunana meureun gerak Allah kos ki situ moal bisana naon moal bisana naon Masya Allah ngeunaheun jasa teu ieu sayur eta kurang uyah uyahna ge geus BCF cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu ya Allah Masya Allah urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit ya Allah ya Allah anu sulit nikmat nu aya sapira urang hirup nungguan paeh adapun cara-cara urang hirup ieu teh keur dicoba ku Allah dicoba dibere dunia dicoba dicabut dunia coba ngagibeg tante dicoba dibere sehat ke dicoba deui dibere gering sia keur sehat ka aing kumaha sia keur gering ka aing kumaha hanya dicoba jai aing keneh pangeran aing nu mere sehat aing nu mere gering coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur ketika gering ka mana sia sujud nang aing keneh aing menyoba tan nu mantak loba kiai leupas ti dinya acak-acakan
kakarak di ambean kulurah bae ge boh tolak cangkengna geus di dieu beung camat geus di dieu jeung bupati mah tolak cangkeng di dieu dunia asa nu aing delekeun moal kebal deui ta kiai ta nang Allah sing hades ya dititipan ilmu ulah dicampur adukeun beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu Al-Qur'an aya di otak sia tafsir aya di otak sia fikih aya di otak sia kuat aku aja nu sakola sih nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna eueuh pikihan di dieuna atuh nya nama ore koros atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros kudu berbeda atuh mantak kiai asup ka Golkar tunggu tanggal main kuari tinggal ambek-ambekan bae keur mah ambekannya na ambek-ambekan wae goblok sia rek ngaraji ka aing tolol sia kunaon aing teh didengekeun ku sia masyarakat kitu-kitu teu ngajawab jadi mah teu hayang ngaji ka sia nggih ayo ngaji ka dieu ya aing bisa ngaji kos kitu ieu embungeun masyarakat ngaji naon sia di aing aya ayo lain masalah ngajina sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mandi ti bupati 10 juta, tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tama. Amruk. Delekeun jang contok. Lain benduk urang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuluy geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kiuci ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar. Ulah dijual ke partai, ulah jual ke organisasi. Moal kebel orang hirup bakal menghadap Allah. Enteng jual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeuti dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jang teu susah-susah teh jajang dahar jeung yang nginum aya. Tapi eta mah kan hawa nafsu berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia je parang sana kumaha meureunana geus ulah sok iluan ka Golkar ulah geus ulah cenah kurang mah eukeur kiai eureun aya teh duit teh kadiekeun beneran kalau mal beres hook ge saya dunia keur acak-acakan kieu haji urang milu acak-acakan Masya Allah karim Masya Allah kajeut urang ulah kukumaha ya mah kudu makan keur ngaji doang di lapangan mah teu teu kukumaha ku lagi apakah kula ka Kiai Golkar haji bendu atuh henteu sugan awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu malah mah dipentak dia duitna ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing ngan sugan kabuka hate jaheuh Masya Allah nikmat ngajar nikmat magahan nikmat ibadah lantaran kahijab ku pohon beringin hijab akbar iya itu di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian kitu tapi gajina bisa ngomongna bisa asup yana ka Golkar masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh pan sanajan aing jauh kan neuleuh aing ge memantau make ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku par Mekah kunaon sih henteu tapakur kunaon sih teu deuleu ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi, jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikan sebagai dalil. Jadilah dalil. Aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit.
saha nu nyiptakeunana Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana Allah. Kok bisa kos kitu sih? Ieu al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis. Alam berubah, setiap nu berubah anyar, natijana alam anyar. Tuh, geus wa kullu hadisin lahu soli, setiap nu anyar aya anu ngadamel. Nah, nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bae ge ieu kacang anyar nu mantak anyar tatadina mah eueuh ku ari aya. Setiap anu aya tatadina eueuh berarti anyar. Geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz. Artina tahayuz aya menggon. Kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman, ngabutuhkeun kana tempat. Hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang, tempat ngaranna. Urang butuh jang cicing segede urang, tempat ngaranna. Setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar. Ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa. Setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar. Langit aya tempatna jeung aya masana anyar. Bumi aya tempatna jeung aya masana anyar. Sebab tatadina alam kuari aya al wujud ba'dal adam. Adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah. Allah mah teu katerapan ku zaman, teu katerapan ku tempat. Sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis. Mulai orang rada nyanyayan, oh iya. Dihesekeun deui. Datang ka nu kula ge teu ngarti. Aya pembagian tentang nu maujud. Nu maujud teh kabagi kana jisim. Jisim teh artina nu murokab. Aya anu latif. Nu latif teh anu bigeri jismin. Henteu murokab disebut basit. Nah, eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat. Geus atuh kuari mah kabagi, aya johar pirid, aya johar murokab, engke aya arad. Geus aya johar maqama binafsi, aya arad maqama bighairihi. Engke kabagi tasat, mulai tak kula ge geus buyang ge. Kula na ge geus buyang atuh kumaha ente. Geus kitu tah. Eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna. Nu mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah. Disebutna kos kitu tah. Ayatul kauniyah. Disebutna kos kitu. Ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir, oh, wa hadhil ayat ayatul kauniyah. Oh, berarti bisa ke dalil ya. Iya nu kos kieu ngaranna ya. Ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna. Eta pembagian model nu tadi. Etalah orang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah, kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsa ragaji kos. Aya ge sedeur kumaha? Engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kabelah dituna. Ieu nu mantak di ngaranan, nu mantak di mutaghayyir naon, nu mantak hadis naon. Kurang dirinci kana tahayyuzna. Ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna. Nah, ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah. Aya anu jisim kos urang murokab, aya anu latif malaikat, setan, jin. Nya nama latif. Ulah make maha latif. Engke maha latif Allah. Lain tah mukhalafah lil. Jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganana ge dibenteng deui, bentenganana dibenteng deui. Wah lu asup ka dinya kutu sieur jang malaikat mah bisa bae asup jelag. Setan kitu kae. Tutupan cenah patona beusi aya setan. Jeung. Tuh setan mah datang jeleg bae. Digaweun bendi. Teu lompat nya nama. Teu lompat panjana raja anak.
Atuh asup bae ka jeung kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae. Nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh embung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun cek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung lalagaan embung lalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran datang kos cucurut bae datang urangna geus embung ingkam ketika urang hayang henteu ketika urang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung kapanggih jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa kapanggih jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana ada guru mursyid anu nyahoeun cara-cara ngabersihan batin urang siap henteu siapna tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid tadi pasar Kemis mana ya jeung mursyid ya tah bae geus adinya tuh masyaallah tah dijerokeun deui ieu kan tauhid dalil seluruh nu maujud masih Allah bisa pakai dalil ngadalilan Allah eta keur carita syariat maka ilmu mantek lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna aya Allah dalilna aya ciptaanana dibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allah na doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos kitu handap keneh dibalikeun aya ciptaanana dalilna aya Allah Masya Allah urang mah aya Allah dalil aya ciptaanana dibalik sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah sebabnya melalui kasyaf duh kos karena itulah geus urang kula nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut aya kuna qad qataroba ajaluhum hampir datang kana ajal hei ku parbekah kunaon maneh teh teu tafakur kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan ye nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh ayo geura mikir atuh ku maneh asa iyakuna qad iqtaraba ajaluhum sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron maneh bakal paeh kupat kos kuari bae di Amerika kalalapir pararae di Inggris kalalapir parae henteu pernah mikirkeun saha sih nu nyiptakeun langit jeung bumi teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum sakedeung deui sia ajal datang lamun teu daek mikir hei ku perbekala khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaran fayasiru ilan nar hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate asal keluar Allah lompat deui nggih ke nungguan minggu deui bae nungguan minggu deui asal asup ka masjid Allah asal deukeut asal keluar hiber deui eueuh deui
bisa tuh cenah aing mah moal balik-balik dek di dia bayi cicing abe hadir bae ta Allah teh sanu mere dahar saboro siang. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapageun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah ka dieu goblok. Nu dieu Bang jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah, asa deket Allah teh, rarasaan asa kungenaheun zikir, rarasaan asa kungenaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah. Saat etalah saat anu paling indah luar biasa ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi dek dicabut nyawa saat abdi deket ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, keluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jana daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok. Aduh, cek jara rugi jasa. Begitu dikonfirmasi teu akur harga. Panetapan blon. Geus saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah. Mentak dek ngaji teh ya. Geus, HP pareman. Ulah dibawa ka jero majelis. Geus ulah anu nyoting-nyoting, ulah anu ngarekam-rekam. Geus bae rekam ku otak sorangan, beres geus. Ieu mah rekaman bae diheulakeun. Dipake henteu. Nanaonan. Mun kitu rekaman dijual aing diberek usia. Aningan ngejang awak sorangan. Teu. Awas sakedeung deui maneh pararai. Can kaburu napakuran, can kaburu mikir. Rugi siapa paeh sia kupar neraka. Wabi ai hadisim badahu yu'minun. Baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun. Hei kupar Mekah dek iman kana naon atuh ayeuna? Sabada Quran teh dek iman ka mana? Hayu pabi aya hadis caritaan mana? Aneh. Ceritaan Allah teu didengekeun, teu dicerna, teu diimani. Ai caritaan-caritaan film, cari-caritaan buku Rusdi, caritaan koran, caritaan majalah. Oh, geus luar biasa. Caritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran. Sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran. Sanggeus teh teu didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim. Nanaonan? Ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule. Baca makhraj-makhrajna nu rapih, kurang dibaca. Bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus paharajasa. Belah dieu lah kurang hayang nyaho makna-maknana cik, kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate. Ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti Khaliq. Mantak tabi ayyi hadisin. Caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani. Hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah. Tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah. Sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah. Maka taya nu nuduhkeun ka anjeunna
imah nama ngarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawara ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae deuk dirusak masyaallah karim riweun ku ari wali Allah cak zahir batinna mah henteu nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota ku ari manggesing kolocor ka jero imah. Jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh kuari manggeus halama. Jadi geus runtuh kuari mah tembok-tembokna teh. Jadi bedah wae disebut caah. Banjir caah. Jadi kuari mah banjir teh banjir maksiat. Aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV kene di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Ki Haji ge kos kitu kene kiai ge masih resep nonton bola kene di televisi caah ieu mah geus komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh caah hati yang manis budak-budak ngora ndek ka rumaha coba lantaran asalnya hok bae naonna kana asalnya hok naonna kana ngomong atuh si ayo coba masyaallah ieu caah kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya negara mah eueuh dumusna maling ku ari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat geus masyarakat teh jeung pamarentah kuari mah saideologi pada pamalingan kabeh caah kan ngaran caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah sakitu teh masyaallah rempat nya Gusti Allah ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh kelantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu jelema teu bisa ngojay titeulem angkat kurang sakadar sakitu pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna kumaha jelema supaya di persidanganna menang sakadar sakitu zahir mah waliullah mah lain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia aing mah deuk nyalametkeun teh ti ku Allah di leungeun setan kumaha ieu jelema keur diome ku setan aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui tapi wali lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan geus jelas keur judi diome ku setan nu mabok diome ku setan nu maling diome ku setan eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan berat numantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan berat wali teh tugas ti Gusti Allah numantak
walima tadina berangkat ngojai hanjat tina laut sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan apa loba anu deuk ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu tuduhkeun jalan-jalanna tuduhkeun naik parahuna tuduhkeun ngojaina ulah mikiran sia bae batur ge endeup loba anu deuk ka dieu kitulah wali Allah gambaranna cek Tuhan Abdul Qadir wali teh geus waueun geus datang nya nama ka Allah cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge jah teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu maakur dan perputaran panon poe doang ketika panon poe di luhur kadele ku urang beurang ketika panon poe di handap peuting geus daho maneh mah ka aing cak Allah ulah sia bae umat tuh nu endeu ka aing tuduhkeun ku sia oh kitu balik deui wali teh nu tadina sorangan teh kuari mamagahan ngaji kuari mah dakwah lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gusti itu encan datang maksudna nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah jalain jang soranganan umat tuh mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda tuh sia mah seuri bae rangda kolot ieu mah tah eta datang ka kiai-kiai Golkar duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau geus itu bisa nyebut cau doang lalaunan kunan aya nu narima hidayah datang aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah diomongkeun ge eueuh masalah nya da makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah kitulah wali mah tilok marah matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah teu lain wali teh moal lingi moal nyana moal marah kajen ku kumaha ge diaromongkeun ku kiai ku ustad ku jawara ku salah ih itu sabodo sebab naon mantak teu marah aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing ge goblok cak wali terus aing mah sakadar nuduhkeun hadu cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan taruh mantak cek Tuhan saya hei ya lamun aing ngomong dengekeun besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia sebab nu mantak wae nyarekan ka sia sia mah carekaneun lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu sebatan batu dengekeun ku sia loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu jatuh anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah gitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan anu tadi nanya keur diome-ome ku setan keur dipermainkeun ku setan kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit teureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh engga kiai ge loba nu ngahalalkeun kredit urang milu bae kanu ngahalalkeun haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge sasok manu ngaharamkeunna kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan mun moal beres jangan nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya ayu terus nyana mah ngan sakadar ngarujaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang kitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan dek nyalametkeun di leungeun iblis maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah naon Ibnu Razin Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat
sanggesa kiamat jelema dihudangkeun deui sanggesa dihudangkeun deui aju digiring ka masa abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh seuri bae Kangjeng eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh katuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah nya hese eta mah kos kitu mah cak Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dina syara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun dihandap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkatna ku angin aya angin anu timbul na ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler nu ti kidul nu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadaruduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh Masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal horeng eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut Masya Allah ngajual mobil nuta tadi dari ditumpakan lantarannya nanti bisa hitut asuplah ke rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut demantak besi hayang hitut kan oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur siakuna memang bungdiuk diri lah beda ambeuna kok balamun parawan hitut deh angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajun mules beteng ulah hitut aya teh parawan jadi hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun aya hudang teh tit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah nailah angin niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin mah sapira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jang ngajagaan khazanatil ardi was samawat
urang sok hadiah ke malaikat karubiun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiun teh titana jagaan khazinatil laut nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin. Jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat. Numentek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nulukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Teu kebal malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, "Tuan, aya teh saha?" Tadi tamu emang urang nuleukeun kula bae. Atuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui. Bangunan nuleukeun teu gicep-gicep ka kula emang saha? Tamu malakal maut enteng biasa ngajawabna. Kangjeng Nabi Sulaiman enteng biasa ngajawab Malakal maut tamu biasa sok nabu ka dieu. Ye. Kalau apa ndeleukeun ka kula bae kunaon emang. Itu lagu Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah dekaharti malakal maut ay kula mandek ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana ai prakata tamu teh ya Tuhan kula masieun jasa lantaran dideleukeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin pangkirimkeun bae kula maka India ke ka mana cenah coba eta atuh aya yang kitu mah langsung Kangjeng Nabi Sulaiman ya karubiun hei malaikat karubiun sebagai pewakil angin ya ka dieu coba pangmawakeun dia ya coba ka India ya torojol we angin datang ka dieu lep dibawa ku angin datang ke India pas di batu tadi tek nah ini dia Masya Allah Karim Maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos kitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau balaya di urang entah ini ada ka Lampung mah tuh bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae nah sia ini tugas gua nih nyampe nih tuh kawa baha kawasa Allah mantap ulah sieun-sieun aing cenah di Mekah sieun di kapalna besi paeh aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun sakiana bejaan ku urang ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh lo bajak jan nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku penyakit ajal iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim ilah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari
namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca tidinya engke bakal datang malaikat karubiun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mapan kos kitu jelema nang ningong saputing aya 7 panggung masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae cek nya aing pangeran meureun negeri kumahageun bae garieung jasa aya guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna bersih ku sadiwirid kaluar engke malaikat karubiun aya naon manggil kula wayahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah nurut angin kawali Allah mah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bage mun diijabah doa kos kitu wali mah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun diijabah doa tuh atuh mah jatuh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwa allazi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busyram baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusrah lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masyaallah hatta idza aqallat sahaban thiqala hingga angin teh mamawa sahaban thiqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup
kamana aing nyilib gasal geus reueuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing di kamana ieu ai biasa nama mega teh didorong ku angin ku ari mah mega nggak dorong Jokowi berbeda ya mah ayah bae tah mah orang teh mah mega nama mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah hayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawakanna mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah sok ya Gusti Allah bawa ka Cikupa bawa ka Bogor bawa ka Jakarta bawa ka Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana wali baladim mayit kaulah nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa'anzalna bihil ma' maka kaulah nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang sueg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat sokera gagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna huli baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buah anu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha deudeuhna jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh teh taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jeung moal bisa ayo SMS kurang moal bisa aja hukum ge teh urusan Allah urang paling geus sakieu doang ja biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain wau geuning Allah sia nameureunana mandak patani teh riweuheun iyalah urusan soal hujan masyaallah minta dibacakeun Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur. Nyaritakeun di daerah Bogor malah boga Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon Jalan Cai eueuh. Sawah Batela itu kene Pandeglang kabelah ditu pegunungan Jalan Cai di mana aya teu aya sawah mata piara raya laletik urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget bu cek urang 30 kotak kamu tambah sugih jasa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira teu ngajurus ka hujan tah mah tapi saya Nawawi sok eta makena tuh urang nuturkeun nya aja guru urang baca 11 kali ulah napas eta teh amun bisa hujan eureun mun teu bisa paeh nya sakitu dah Rabbi geli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 11 kali baca kajenting leureun kajen kumaha eta hujan niatan urang ziarah ka Syekh Nawawi di jero hate tek Gusti da Syekh Nawawi teh wali Gusti sok ngadoana mun ngiringkeun hujan eta tah dibaca rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Insyaallah enak kembali mah keur nyoba nu di luar we lana ya hayangnya aduh masyaallah itu bae rupa-rupa urang di panasan di hujanan panasan ulah sok nuntut terlalu ka Gusti Allah jalanan aya can darurat amat mah cek nu di luar ge darurat sia darurat ge jaingan teu ke mun aing darurat kakarang aduh cenah kieu kitu amat emang kitu ya Allah eren Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira tah eta teh 11 kakarang ge 3 kali Masyaallah